Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini karek jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastanji. Jeung teu meunang istinja. Istinja itu membersihkan tawangan harus tutupan. Ila bil yadil yusra kajaba kudu upanangan anu kenca. Bi anta khuda kalawane nyepeng si jalma al hajaro kana batu biasarika. Bi anta khuda kalawane nyepeng anjeun istilahna hitam jeung mana teh tadi. Awas dina muawana alaika yaka. Kalau ini mukhatab dengan mudhari atau madi. Teu kenging istinja kajaba ku panangan anu kenca. Karena aya kila kajaba. Awas la ilaha illallah. Tiada Tuhan, langit, bumi, pohonan, kayu, laut. Tidak Tuhan, illallah. Kecuali Allah. Hanya satu. Yoga ulah sususi. Kunaon ge ulah. Suku ieu bilang dia kecuali hanya satu. Gum tersebut mamanya kunaon. Ya sama darot. Bi anta khuda ku yen nyekel anjeun al hajarok kana batu biasarika ku tangan kenca anjeun alal kaifatil madkurati karena cara terus ditutur supaya dia ada bener di pengeteh dikencan bener ulang lagi pasti dia terus dia duduk kuning so dia putar ke dia silur so dia akhirnya putar ke cara menutus itu tuh kan. Wa bi anta filo jeung kuyen naon tapi teu kasebatosan udah ayeuna sampernah kitu da pada aya cai. Pantama itu terus jelas tuh upami bade nyuna batu bela turun cai lamun bade ngaringkes utama cai bungkul tapi benang batu bungkul gitu. Nu utama bisa mah batu bela turun cai nu utama itu wajib. Nah, upamanya ilmu di ranking mah batu, tanah, batu, cai. Ranking kedua, cai tanpa batu. Peringkat dulu, batu tanpa cai. Kita mau rankingnya ada. Wabi antapilo jeung kalawan yen
manurkeun anjeun alma kana cai bilyumna ku panangan katuju alama hadza kharqu kana tempat najis. Kamu teh cai aku katuju yang cai jadi banurkeun ka dinya wa tadluhu jeung musuh-musuh ngosok-ngosok anjeun kana eta kharqu hari itu tempat keluar najis bil yusra ku panangan anu encak ieu mama itu kalau gua gayung tuh itu nah misalnya gitu cara benar nah itu caranya hatta laya bokok sehingga henteu tetep naon pasarun tapak dikana ini jeung tapak-tapak kumaha nya geus eueuh tapakna yudriku bakal melihat karena eta tapak ada atau tidak naon al-kafu dampaknya ini Allah memberikan rasa di kita kita musafir nah itu pandangan dan ketika harus beryakin menanyakannya Allah itu pandangan rasa itu aja tinggal aja benar nah itu cara anak teh kudu kitu bihi silang si kurasa musa wayakti jeung cukup pidalika dina eta geus ngaleungitkeun tapak teh cukup kunaon bola batu doni nalini sangka bola batu doni jawalin najasati ngalini sangkanya leungitna najis itu geus galak geus ngagol galak geus ngelehkeun ngalini terus lawan sangkanya bukan aya si hati jelema teh kana sesuatu teh aya seperti waham hanya ciptaan geus anu pada karya ciptaan belum dibukti paham ngaran jadi mun dikananya teh 25% heueuh tidaknya 75 jadi jauh sansah kedua sabar nus setengah jadi cek hati teh nus cek hati dia suci acan ayo zon mah gede kayaknya tanah 75% cukup teh itu teh wayang di gua batu teh maksud gua batu teh disangkanya lah geus suci cek hati urang dadon mah dina hate kabeh oge masih waham oge kuduan hate teman jadi tata ibadah hate teh dalam ngapoe orang sok cewek hate ibadah tiap hari pandangan mungkin ibadah tempat ibadah aikeun mukmin mah itu iman mesti cowok 700 kali ke sampai da moal ganjaran urang ge ganjaranna lamun geus nepi ka kieu nepikeun ka yakin dina teh mun geus non leungitna najis itu geus bola batidon ngalinina sangka jawalina jasad leungitna najis wala yusakin jeung teu disunahkeun haena izin dina ieu waktu dina eta kahyan kitu naon teu disunahkeun samulyadi ngamulan leungeun teu sunah berarti lamun ka diamulan makruh urang tah jawab makruh kebiasaan teh masakan
Kamay sabay mayit niya pa, katang bekan mayit kita. Umi itu bulan. Ulah. Gus doon Gus bersih. Di dia teh geus yakin geus. Lamun acananya kita kumaha deui. Gus aya zaman tong kayak. Budak asal namanya ini budak itu. Nah, teu disunahkeun haina itu kamu ya. Wayang bagi jeung penting al istilkha'u ngaeujeunkeun. Penting kudu bari motor teh waktu pun bari dieujeunkeun. Li alaya kok maksudna supaya yen ulah nesa naon kasaruhan tapakna eta pitado ipi sarjil ma'adati dina lekat ma'adah tegasna panjina bujur teh tikol mah heron salawe jadi gegara tadi tuh 5 kali teh kasih gede bujur kata wali kode kejero mengukur di Banyuran di luar usap-usap dari itu tetesan suci mungkin saja di lepitan kesabaran hanya ting benar itu kecabok orang Insyaallah Gusti. Saring-saring. Kalau pada apa maka kudu eling kudu inget anjeun lieu galika kana eta teh kudu inget maksud inget deh perhatikeun bisi can suci kudu dieujeunkeun kumaha atawa di kalau berkasih ngaras rumahna sing kayakin geus teu aya lesang-lesang kadalika kitu Kala tersang dawuh kana berkata Ibnu Hajar Imam. Wa qul jeung kudu maca anjeun indal firogi narikana reengse. Minal istinja itu istinja. Rektas ngeter, rektas subudu, rektas sewok. Wa badal qulji tapi sabada keluar minami mahalihi di tempat eta susuci. Macam naon Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi ucapkeun di mana geus resek tina suci bari sabada kaluar di tempat suci di dieu tah geus kaluar malahan aslina pisan nuturan kapang di balik dieu resek balik dia sabar mampu dibangun di sini ya dari satu dulu tolong kalau najis sabab ina amata ada bil qabri minal baul saya nak umumnya di alam kubur banyak mendapat siksa dalam gagah dan najis keumumannya kebanyakan hati-hati jadi lamun orang di dia Bicara, tidak ada di sini atau apa nisen, terus itu bisa berarti Allah itu Allah matahir qalbi Allahumma ya Allah muga nutahhir muga meresihkeun Gusti qalbi kana hati abdi dina dipati tina munafik naon ini pakul di etikodi tegas munafik bangsa itikad etikodi pasti dati tegas nanti na itikad anu ruksa katika di muqtadilati sapatos itikad muqtadilah paya kuno maka bukti non almanah-manah teh agama ku hamzah ku alif ini ada mutadir dulu awan dipakil amal ada makna dengan tegasna makna teh
langgengna suci tina munafik munafik kawas kawas itikat kawas itikat kaum ajilah orang yang keluar dari al-sunnah wal jamaah mu'tazilah. Artinya segala kejadian bukan kehendak Allah. Mu'tazilah begitu. Jadi gawe ulang kamu. Nah, kan ayo munci Mu'tazilah. Al-sunnah wal jamaah meyakinkan segala sesuatu kehendak. Tapi kita harus berusaha untuk mendapatkan kehendak baik di hadapan. Awal dipakai amal atau munafik tadi maitikad dina hate mutafik amal ayakun maka kabuktosan naon awal makna mutafik pagawean eta iqtaul qalbi utusna hate an usulin nifaqi dina pokok-pokoknya munafik min kuat syahwiyati itu kekuatan syahwat warogodobiyati itu kebencian. Saya tadi termasuk munafik bangsa pegawai paling munafik asli mah cirina tilu anu katumpok hiji ucap ngomong bohong dusta kedua lamun dipercaya iya itu munafik tadi percaya ya dititipan ya bukan dulu menjanji yang sahabat itu bagian dua tong loba urusan jeung fatal di nolong kecuali fatal di sini ada gitu ibadah itu kalau masih masuk Tuhan join dia pasti sok join mah aya janji join besar join modal pun ada saja kibar kamu untuk ketobatan baik makan inal munafiqina tidak sekali dengan munafik tempatnya tidak kerak neraka lebih daripada kafirin. Kalau kafirin kan terang-terangan gobloknya ini mah kayak tidak goblok padahal abla dia goblok sabaraha kali dikeroloknya neraka jahanam bagi orang mukmin yang punya dosa. Panjang manu iman itu bukan dosa malam set di satu tepi ke taman surga, halaman surga. Itu bukan dosa mah ya kita saya bisa tahu, saya bisa tahu aku masuk dengan dosa. Kadang orang dosa mengieunan barikan ditobatan, amal malah baru bararata. Kuliah kelihatan. Kalau mau gus sambil jalan, coba dipancar dari Allah supaya ikhlasnya seadanya jangan memaksakan. Kalau memaksakan jangan seperti banget yang menderita. Kemarin yang saya 7 juta kemudian. Kalau 7 juta mencium, jadi itu catatan. Jadi saya 12 juta balik ikhlas, kalau 7 juta terlibat. Dan nurutin untuk wajib. Kalau Nabi Ibu yes, terus kesek. Mun baju mana tadi? Atasnya 2 lamar. Nu 2000, nu 50. Nu 50.000 di jalan. Nu 2000. Di luar asup kana itu sampah kabeh urang ujung jaya. Nanti kan urang tahu mah ya wae duit anu di 52.000.
Apa itu? Kisah belum ada. Anjingnya apa majikan dia taruh berbeda dan menang hasil. Ketua oleh sekarang pas mawat tah. DKM kakek. Mungkin itu. Si orang siapa? Jangan biasa. Ukur-ukurnya jadi pabrik kegeran aja ini. Masya Allah. Yang cek betul itu. Ada yang minta itu saya nurutan beli. Saya nurutan beli. Polanya mungkin saya. Konsep mungkin saya keluar nurutan konsep itu. Bari mana sehat jamin kepada apa tang Arab kalau yang kita sok masukin atas 52.000 saudaramu terus sama kapan nak ini kelihatan fungsi rambut selatan menurut kita biasanya mendatara dari kerbongkar. Ya dari kelas Indonesia. Tah putusna hate tina asal pokok-pokok munafik tina kekuatan syahwat jeung kebencian. Itu leungit terus kebencian, kekuatan syahwat. Mere lain karena syahwat, gawe lain karena syahwat. Gitu. Katusnya itu dibimbing di komando pesawat. Apa? Dia mendapat dia ngomong, Gus diulang lah Gus. Nanti dia ngomong. Dan menyarah saya usah ditangga di agak OPTP. Yang usah ada mustahil. Kenapa kita itu doh aja. Sebenarnya ya, Gus orang apa? Itu di mana menjadi? Kita munafik bangsa. Kau malah menggus dia atau menggus ngawuk kan awak. Dan bentuk orang di bantuan UKT ada yang orang sakit malaya begitu mah ini ayah juga obat di Haji Mariot ya kadupak Pak lo kadupak pisan udah Wahasin Pardi sekarang muda tadi nyebutkan ya setum lo jadi dasar bersih teh Allahumma tahhir qalbi dengan ya Allah bersihkan hatiku daripada kemunafikan wahassin farji dan mengaraksa gusti karena farji abdi minal fawahisi dina pirang-pirang kagorengan farji adi jahalhu tegasna muga-muga ngajadikeun kana farji abdi afifan eta anu karaksa anil umuri dina pirang-pirang perkara alati tujawiju anu ngaliwatan eta si eta teh perkara-perkara teh alhada kana batas-batas Allah di kalewatan batas walam jeung kanyahokeun teuing ku anjeun anak takaluman saknyana ngomong walau bigwari likrin jeung sanajan salian zikir
bimujarodid dukhuli kalawan ngumpul asup di mahali qadail hajati ka tempat qadail hajat makruhun makruh urang nyarita di WC di tempat mandi walaupun teu modal hanya asup ka dieu nyarita naon hukumna makruh sanajan lain dikir ya komo dikir mah di WC Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fungsi ajengan nyarita ka santrina bedak non yo malam dikir lebaran ulah prek masa takbir di mana aya keur kumaha wae ari siana satrokna ucapan ajengan bari teu angeus beunang ajengan ngomongna disebut kajaba di WC itu bari ngahajun takbir anu saha nu dina abdi kan cek aku nu takbir wae ai sia di WC mah montong udah amat nyebut kitu tadi ini misalnya kawasan di anyar tatanya oleh tapi mama iya tadi kan oh ada kan ngarani iya kok bawa kembali ke mana di cukri aja nanti ningali duduk ibu deh kok kan ya mama beli saya padu air berlalu duduk pun aku oh ada parantik ngising air hujan gede belum hujan gede mana yang ngising kemana airnya tuh hujan gede ingat kada dulu di topot di sosopang kiainya dulu diisingan geus ngising mah geus kiai selalu aya ngising dulu punya kemana nyampak diharap geus aya tanya hoi tadi kada mana sana ngising dia abdi siang ngising dia tuh kan pancet mama beli lamun hujan gitu ya para jadi sini jadi abdi ada yang ngisingnya di sini oh salah mama ngebedakan negamus apalagi kak ya hujannya oh pan gitu bahasa ya kenapa ya ya dari mana hujan gede para tinggi sini nah yang gede coba pintar mah ngisi dari dukui katanya ya laras lu jelasan mau disantri karena bolohok kasana dan sana sedikit kade di WC mah walaupun teu motor hukumnya jadi mah di luar ngomong loba lain dikir mantak teu asa teh tak ulah sagala diceritakeun itu ceritakeun diceritakeun komo balik itu nyawa gitu karena itu mah untuk sawadan apa jadi kudu dikerem cangcang deket kisbang itu obat tempoh teka berapa itu nyawa itu cerita kami kami kapak bil marhi isman ayuhat tisa kundiman samiam cukup jelma geus numpuk dosana lamun sok nyaritakeun sagala anu kade itu maksud kade lain ilmu naon lain pikir nya dapat naon wae saya juga sok resep ngadongeng naon we kudu sok kade tah kudu diajarkeun diwir yang salah batu mangkari sekecapan 17 kecap ka anda pola contohnya ya asup ka tempat modal WC ya makro nyari tanah gitu naon bae ana takalim sesungguhnya bicara walau diberi zikrin sanajan dan tadi itu sebuah dikir mah dosanya ya orang di masa di masjid di manggace dikir tos naon temenan sanajan sana sedikit sanajan ukur asup ke mana kamar
WC ke kamar mandi makruh kalau digoreng ada jantungnya jalan ke kamar tetap makruh nyarita mantap begitu Gus nepi kalawangna kamar mandi mencempek mau gorowok itu oh nyanyi komo bari jadi Yahudi itu. aduh bari Orang banyak. ya bermodal Artis kamar mandi. ayo bermodal wadang daun godang TikTok tuh. tadi nggak healthy kalau TikTok. tiada artinya barang boleh saja kalau tiada sampulnya kalau selalu banyak begadang itu kan modal mengatakan mungkin nanti hati pipiluan Tapi abdi kantos ngadangu tausiah anu intina nya laras tapi dina ucapan teu kedah tapi hate mah kedah emut gitu nya gitu. hati mah bersyukur bisa membawa Ya. bisa modal bisa itu barang berharga sebuah dahar sebuah minum enak-enak itu bisa modal sengsara tak berdoa ke Allah kalau hayang ulah hayang dengan dahar dengan sare ulah kan ono dengan dahar dengan sare Dengan orang modal. tidak waktu ke dahar orang duit ke sare orang waktu kudu namun leg-leg teh mah musim masih lancar kami musim jengkih hayang dilancarkeun gisin terakhir ngedoa Barokahna saya warang itu boga. kamu itu lamun urang minta hari lancar ngising jengkih berarti saya kepenting sih mana lancar ngising lancar tinggi sebut dahar Ya. kata-kata dipenta gitu tuh Ya. Kami bere gua. Ya. ya Allah Tapi iya apa hapunten ya? Abdi pami di WC sok sambil nyesep tata kumaha Pak? terus saya tanya saya pakai Iya mah abdi gitu. Duka ini sanes mah. li suratil huruz cekidulen ya Mereka bau. supaya cepat keluar Ya. malah sunan dideng-dengkeun anu ieu napa nu kenca nu atuh dipintai Nah, yang keluar non sabarna mun karuma dikitukeun tareh bae camok bae mah geus berujung kudu bulan itu bener kita ieu na tapak ieu lindung unsur pakai aturan tapi kan nyesek mah dari ketian ya sok sambil nyesep gitu abdi mah gitu. kekicuran mah disuruh antar guru supaya cepat keluar Ya. dari lima eta ya Pusing, bahkan pusing. Aduh. ngarep teh ya setan nyawa teh di tempat lagi di tempat setan ya kita mulai dalil mendadak kumaha contohna teu meunang bapak teu meunang ngomong mun ka WC sanajan teu rek mobil ka anda kala saperti asup si jalma rek naon diwadil nabi berikin karena rek neuneuh peni masalah upamana katawa rek neuneuh sisiuk tadi sisiuk teh dicangak keluar harus ya betul nganterkeun ulah ngomong teh sok karena ada ukur asup ya teh mujarodit duhul ngumpul asup mujarod hanya ngumpul asup tidak akan modal kerek hidup aja ulah nyarita dan Allah usah Eta anu kadieukeun. Nah, nya tak kitu Pak. Abdi masuk eta kitu poe sok kilap nyenak angguan pangkaliekeun eta acuk. nah eta mah kayak bisi kapangi gitu Nya. Ari tos aya tos apal dikeun. lu bana make ilmu mah jadi Ya. ibadah wae teu ngomongnya jadi ibadah Ada. Marah apa mah nih, terus kita ngasongkeun dapat kecacatan seperti itu. Pada dia harus tuh.
bensin nggak ikut. Tabak kok. Udah bayar. Bensin nggak ikut. Oke, modal. Ada rokoknya. Daya di jalan itu. Orang yang bercerita sih, mau sepuluh dia kan bensin. Awak likan sin atau rek sasapu biasa dari bebersih. Ulah nyerita. Ila saya ila lima selahati kajaba karena mas lahat ayam maslahat namanya kudu nganya orang kok baju di luar Oh, iya. mah acung mah lancingan da babanding ulah yang ngomong torojol itu di calana tuh di baju belok dari bang kabeh disebut nugelo aya jaman keur mandi di piana kana benci dengan kau deh keur mandi sorangan kabeh nugelo di baju kan sio lumpat teu di baju teu di sana dari lumpat tuh jadi mengkong nugelo kalau nyurutan itu teh nugelo ai keur uing ngaliwat kan nyaman nugelo nu bener Gimana lagi lo? dan itu nyebut Nugelo. Ini budak-budak gede baju waktu ke tukang. Nugelo itu nyebut nugelo. Yang sami itu lucu nih ya. Itu ayo ngomong sampai rame. Itu mau kembali ke sio. Itu di bangku ngumpat. Nugelo mah dan menampak itu budak-budak. Kalau suruh nugelo tujuannya. Ay pemula kali itu. Bagus juga. Penataan ini. Nah, ila lima selahatin kedua karena mas lahat. Ari eta cenah minta bensin maslahat teh. Tukang ngarokok yakin Masalah. wala yukrahu jeung teu makruh naon al-zikru zikir bil qalbi ku hate. Temenan Ya, ya. malah halus. Ya. Urang teu modal teh hate mah dikir ulah dosakeun. Ya. Teh teu. Jelasnya Hmm. wayapi jeung cukupi hadal halati dina ieu tingkah al haya'u minallah cukup mun keur modal mah sing saliman izin ku Gusti sing orang semua kaya kita pada nangtung mami oge awewe mangi gitu mangi itu diajak tapi kada ya dijak itu kan dia eueuh awewe dejempli soalnya tong sopot wow da eta mah bari malik wow nya atuh loket kode nya harus ka urang dengan melakukan dunia gak masak nyebut awewe mani sok nangtung teh mani itu dihajar sama mani cepeut dan dengan aja ya berurang itu lompat ngalir deui tak cukup isin wal muraqabatu jeung selalu muraqabah selalu merasa diperhatikan atau memperhatikan tidak dapat kepada Allah atau merasa diperhatikan Allah wa dzikrin jeung dzikir ingat selalu ni'mat Allah taala kana nikmat dipaparin ti Gusti Allah. naon daya di ikhraji hadal adu dina kaluarna ieu musuh al muadi anu milarangan naon musuh nu milarangan nah ciki jeung podol
musuh tuh teh nu milaraan teu kaja naik dah halus nembrak hayang modal pan musuh gitu terus modal jeung lamun cicing mah di jero beuteung musuh ngalokeun duit sok hayang digantel ka mana Sakar. disebut ge disebut ge aduun muaddi musuh yang lari menyakitkan padahal maka pada keluar tiba tiba alhamdulillah haba ada kan gitu ya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-haba anni. Mengapa? Ada yang menyakitkan wa'afani dan telah menyembuhkan aku. Pancagi orang yang ibunya yang turun di mobil jalan tol turun. Cek, busuk kaya. Aduh. Karek-karek itu digenti berayam ke ilmu. Iya. Musuh saja. Tak ada kudu nginget-nginget. Bukan warna eta kokotor teh. Malah kolot malah menjelma gering kada. Wih gering banget. Kada. Buru-buru. Singkai-singkeun penyakitna. Ya. Disapukeun ya, Pak. Sapukeun. Tapi memang penyakit ini kalau los. Bunga Ramadan ulama kalau setiap menjelang Ramadan gering saya minum cipatan minum kalung dengan kata mana guru kata sing keluar penyakitna saya terima jakat badan gering jakat Badan orang banyak dosa diberi penyakit untuk membersihkan. Singkat jakat badan. Namun sebabnya sebut musuh yang menyakitkan allazi law lam yakhruj apabila tidak keluar la qatala pasti membunuh sohibahu kali maboga. Ya pasti mun eta musuh teu kaluar bisa membunuh. Yang corona wae bodoh. Lawalam allazi lawalam yakrus la qatala sohibahu. Maka ini pasti ngabunuh kalau bukan. Wahada min a'lumil rizki. Saya tepang gede-gede dari kira gitu. Dikir yang paling kampung apa? Kermodal. Dikir kalau Gusti Allah. Ingat kanak-kanak Allah. Terus mengeluarkan musuh yang mematikan. Apa? Al-podol wal cikiyu. Podol wal cikiyu. Terus apa? Allazi lam yakruz la qatala sahiba. Apabila tidak keluar bisa mematikan. Oh, sok orang kerja sini dengan eta. Kalau ini ngetek berupung, ngetek hutan. Ini eta. Kenapa bisa modal? Kenapa nih baru pada hari itu bisa modal? Masya Allah, itu geningan. Panggil namanya, nuk namanya. Kalau modal dan ngetek eta. Walau lam yakul bilisani, karena jangan mengucapkan bilisan. Orang syukur kalau diberi nikmat bisa dengar. Kudu bersyukur. Kama sabatas perkara kola nutos ngadahu kana perkara saumarum Muhammad al-Bisi.
wadluk jeung kudu ngosok-ngosok anjeun jadaka kana panangan anjeun badak tapamil istinja sabada sampreng sampurna suci bil ardi kana bekan atau biharitin atawa kana tembok ai jidarin tegasna kana tembok ijalatan kana ngadeungikeun liro hati karena imbakiat lamun masih tetep mun urang tak cewek sunah naon gosok-gosok kan pandangan geus cewek oke katawa kana gosok Harat. ada madengi ge kakak Sabun. sunah memang digosok geus itu kumaha summa istirahat kudu ngumah anjeun kana panangan jaga tegas kana panangan geus digosok-gosok kana tembok atau kana taneuh